Tumben-tumbenan jam 8 peting indung sihana daek beberes biasana masa kumaha amuradul gesok diantepan we keun we kumaha isukan we kumaha oge. Tapi da mengpeung daek matakan hayu we urang gawean mempeng keur datang ilhamna. Tah pertama-tama indung sihana rek nyabak ieu cucian biasana mah ieu teh sore ge langsung digawean lamun dijahitan teh ngan pedah ayeuna mah nuju hoream diantepan we tadi teh ku abdi teh kalah digolerkeun we di dieu. Nya eta da meureun keur datang jurig malesna matakan di kumaha-kumaha ge anda anger we hoream matakan keun we antepan ditambrukeun ieu teh ti beurang keneh di dieu teh. Titilep nantos beres ayeuna lanjut urang meresan ieu tengah imah bari jeung mungil oge tengah imah nah tapi di dieu mah amuradul wae teu bersih-bersih. Tapi sawios we nya da ari bumi sorangan mah urang teh teu hariwang teuing teu sieun aya nu ngagubrag-gubrag. Da bade diberesan atanapi henteu nagena anger we urang-urang keneh nu ngagawean mah tah tingali gerak di dapurna indung sihana mah meuni amuradul kieu. Ieu amuradul kos kieu teh ti siang ieu teh henteu peperen teh padahal mah enjing mah geus diberesan ieu teh tapi da di dieu mah amuradul wae tara beres-beres. Pas di dieu ningali aya nu hideung ngajentul ku abdi teh dicolek we bisi tai cak-cak hek diambean heula gerak ngan pedah ieu mah da coklat meureun urut tadi si Aa main pasak-pasakan. Nya eta ieu parabot teh sadayana tila si Aa nyata pasak-pasakan tiap hari teh aya we nu diolahkeunana teh rek masak mie rek nyieun kue naon we eta teh sagala digawean. Teuing da eta mah budak teh lalaki-lalaki tapi sagala pisan dicabak matakan abdi mah sok pusing eta teh karek beres pagawean teh tapi sok amuradul deui da nya eta sok ngome-ngome wae kompor gaweanana teh. Tapi da aya atohna oge teu bangga ngaulaan teu sagala kudu ku indungkeun we antepan ngagawean sorangan ngan nya eta kieu minusna jadi amuradul wae di dapur teh. Muhun nya eta nya nanaon oge aya plus minusna sagala-galana oge matakan ayeuna mah urang langsung we beresan mengpeung urangna eukeur daek daripada nungguan isukan mah moal anggeus-anggeus. Dasar ku malesnya indung sihana mah aya botol minyak 2 siki ge tara dieusian ieu teh nepikeun ka kabulukan kieu moal dicuci ku abdi mah bade langsung we dibuang. Keun we minyak mah dina plastikna oge lah teu kudu diwadahan lanjut we ayeuna mah urang langsung cuci piring. Ieu teh pamiarsa keur nyuci piring kieu teh soca teh katelenggutan da meureun biasana mah ieu teh tos ngagoler dina kasur tinggal nungguan reupna ngan nya eta we ayeuna mah ngadak-ngadak hayang peperen matakan ayeuna teh melelenggutan ngagawean ieu sakieu oge. Alhamdulillah beres oge nyuci piring teh entos we sakieu peperenna oge da tos teu kuat tunduh.